Ada tulisannya Bang Emok dilarang masuk. Alah bodoh amat gua mah. Yang penting lu bayar lu. Tiap hari tidur mulu. Kalau lu Mun, lu bayar mau kemana? Ih, kadang nyelap. Mana kagaringan coy ya mah ya. Cuma hujan-hujan acan poe aya nama ampun da. Mana geus 7 tahun juga teu hujan. Mana cai ke dieu mah geus mulai saroot. Itu mah urang mah teu. Ieu mah paling proyek sabulanan lila. Oh, barala kieu. Kita nu bogana mah cara ngontrol ya manehnya. Sarong mah perlu banget. Untung urang aya pakuliahnya si Sarong teh nya boga kon ieu. Duit. Mayan urang tentang mayar hutang atuh ah. Ai si Bubut eueuh tuh kata kuat mana. Nyawa si Mumun teh biasana nganter. Biasana beberewangan wae edo. Ayeuna mah tiiseun ka mana nya. Kana mudik cenah cek salakina teh itu. Cek si Saro mah heuh kitu. Kahakat atuh. Atuh dina alon-alon. Lain ai si Mimin ge ka mana, Cek? Lurus Tunjung. Hah? Lurus Tunjung ka mana si Mimin teh? Si Mimin cenah mah ka ditu. Ka ditu ka mana? Nyao cenah bagian naon beureun manehna teh ka ditu cenah aya pagawean. Lain ai manehna ka Bala-bala pisan nya. Mundur di wae. Atuh pada urang keur ngoret meureun. Apan beuneu urang ge keur ieu nyabutan. Aduh ulah sok pada deket-deket teuing. Ame tere anggeus mah ye. Dihancanya aing ngomong teh maneh mah da. Udah kamari sih, matakan kedengekeun ye. Tah ti belah dieu ye. Bapak tadi teh urang ti ditu, meureun maju ka dieu saeutik. Terus kumaha ayeuna tuh ah. Geus saya di bagian-bagian. Maneh bagian dieu, urang bagian dieu. Urang maneh nyeri cantik. Ai urang isi ra ieu pelitek. Sugan kudu diurut balik aing Ye, kumamun ye, dengekeun kumamun urang ye. Beungeut tak ieu tah. Eta mah Tanggung jawab moal. tenang kan tanggung jawab. Kusaha? Urang Bener. bener. Urang kieu. Oh, balik ke ditu tah. Anjir memang ini kasar pisan. Anu mah jeung eta urang jadi bujut kang ah. Urang teh kasar wae, da meuneu heuras-heuras wae. Kayak urang kudu diurut terus teh balik. Si kasar mah kudu diurut. Kumaha tuh? Cari urut atuh kudu nama. Ya. Niat garawe panteu. Ya niat Gawe tara ribut wae, mau anggeus-anggeus. Atuh da si Inar, si ngore teh mundur nabrak urang. Oh. Ya aturan nu hijina itu. Oh, gitu tuh jeung aturan udah anggeus tah kitu pagogoyot wae maneh mah. apa naik jauh-jauh mah hese Hayang ngobrol. dibayar teu. Lah hayang atuh. Ya makana gawe sing bener. Atuh urang kaspon teh rek diurut. Urang rek diurut ke kasbon. Gawe na teh bener sudah ge. Ieu urang gara-gara si Narsi. Oh, ieu kasbon teu. Kasban apa teh. Mami, itu si papi mabok. Mabok. Mabok Coba naon? itu nyaho itu ilikulan yang Si dikulan. papi sok nginum-nginum mah. Ya ayo ilikulan itu kieu. Hayu nah si cong ilik ye maneh teh kudu melang. Mabok naon deui aing sok aya wae ah. Sendal aing tinggalin hiji. Hari kieu teh Sok aya wae si bapak teh atuh. Kunaon deui apik betul-betul boga duit teh naon di. Ayo buru. Bapak, kunaon sok aya wae atuh ah. Sok aya wae. Aing mah teu boga duit teh. Yo, Eling. Tadi mana yang ada naon emang eta teh? Bapak. Eling atuh ieu. Aduh aing ngomong jadi randa, Bapak. Narsi, cek papa cokolot baheula. Cageurna teh ku cidung matu maneh Narsi buru. Narsi buru. Disemburkeun cageur kena. Disembur. Aduh, Pak, Eling. Ya, Eling yang isi lewat. Lewat ka mana? Embung, Pak. Buru Narsi semburkeun isi lewat. Eta kunaon bapak mami. Pak, aduh Eling. Digumakeun sembur. Mir kunaon eta bapak mami. Udah nggak siang. Ih, aing keur ngimpi. Kan ngimpi.
Samperkeun bidadari yang ngimpi. Tuh, aya anak mana naon nyusulan kitu. Aya nu ngimpi gitu manekos jelema anu aya anu kelepek-kelepek. Keur ngimpi bapak teh. Heeh. Ari cenah mabok tek si Nyai. Ngimpi samperkeun bidadari. Sampeurkeun bidadari. Heeh. Aya ini gamanakeun atuh? Kan ngimpi eta mah. Ngimpi teu ibarasu. Tiba ngimpi. Aing keur kuling ngored kaganggu atuh ah. Wah tuh man mangkat man ngorek deui ah. Asa lanjut ngopi ah. Tanya salah geus buru ah. Buru ah. Kaganggu wae atuh jelema teh ngolong. Itu ah. Uruskeun. Wah, ganeng. Wah. Boga bapak teh aneh, boga emak ge aneh. Tunda aing ngimpi ah. Ngeunah kalau kapotong ngimpi. Ini bagala rupa. Ih, makin anget sih.